Sampurasun ya kegiatan IRT di lembur mah kieu we isuk-isuk nyeun sarapan jeung budak goreng nugget jeung sayur sop we. Lanjut uing teh da arek ngadangdan heula piraku onam heueuh abong si geus kawin ulah dangdan. Kudu atuh heuh guys. Komo isuk-isuk mapan urang teh kudu nganterkeun budak sakola. Bari lelempangan di alun-alun, jogging. Tuh pemandangan guys. Nya indah pan di dieu mah isuk-isuk teh. Sok aya wae sih anu jogging, anu henteu gawe mah nya, nu teu boga kegiatan mah. Isuk-isuk teh lelempangan di alun-alun. Ieu sakalian nganterkeun ponakan ye rek sakola, nuturkeun we ieu mah tukangeun. Tuh si emak ge milu, emak uing ieu teh emak uing. Tuh katempo Gunung Salak guys. Lelempangan we kieu tuh jeung emak biasana mah ungah isuk. Ayeuna mah da keur daek heueuh sok loba sangeukna guys. Ayeuna urang mudun ka sakolaan Ciburayut 02. Ta alun-alunna lamun ditingali di dieu mah meuni endah. Tuh geunaheun heueuh guys. Ta ieu geus tepi ka SDN Ciburayut 02 tuh si emak bari olahraga 12 cenah. Ta nu daragang gorengan aya, buras aya, tuh kikil. Ieu nu dagang dulur keneh ieu. Ibu Nani. Ta ieu Teh Ito, tuh Teh Wiwi. Aya oge ta jepitan ngan ta budak sakola kerja rajan tuh. Jepitan ieu dulur keneh ieu. Olah Ramlan. Donat guys, donat. Kita borong donat guys. Isuk-isuk mah naon we dicapluk heuh. Padahal di imah geus wareg. Lanjut kita ke alun-alun deui tuh. Buah naon teuing ieu nya? Siga mangga teuing buah naon. Mabok sugan. Tuh sakalian urang nempo anu jogging-jogging. Cenah maya acara ta di dieu teh di gor teh. Ayeuna mah urang lelempangan heula we di dieu muter heuh